A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutu takbiratul ihrami. Faslun ari teh hiji pasal syurutu takbiratul ihrami, ari pirang-pirang syarat takbiratul ihram sittata asyara. Eta aya 16. Antaqaat tegasna yen tumiba ieu takbir halatal qiyami dina nalika dina tingkah nangtung bil faradi dina salat fardu. Wa antakuna jeung yen kabuktian takbir bil arabiyati eta ku bahasa Arab. Wa antakuna jeung yen kabuktian takbir bilafdil jalalati eta ku lafaz jalalah. Wa bilafdil akbari jeung ku lafaz akbar. Allahu akbar. Wa tartibu jeung tartib bainal lafdaini di antara dua lafaz. Wa alla yamuda jeung yen ulah manjangkeun hamzatal jalalati kana hamzahna lafaz Allah. Allah lah dipanjangkeun. Wa adamu madibai jeung ulah manjangkeun wa adamu madibai akbari jeung ulah manjangkeun kana ba lafaz akbar. Allahu akbar. Wa alla yasdida jeung yen ulah nasdi dan alba'a kana ba'na. Allahu akbar. Wa alla yazida jeung yen ulah nambahan wawan kana wawu sakinatan anu sukun. Allahu akbar atawa Allahu akbar. Gede aya mad tabi'in. Ulah. Au mutaharikatan atawa anu diharkatan bainal kalimataini di antarana dua kalimat. Wa alla yazida jeung yen ulah nambahan wawan kana wawu qoblal jalalati dina samemeh lafaz Allah. Wallahu akbar. Wa alla yakifa jeung yen ulah eureun bainal kalimatai takbir di antarana dua kalimat takbir. Allah akbar. Waqfatan kalawan eureun tawilatan anu lila wala qasiratan jeung ulah anu sakedeung. Langsung mah disambungkeun diwasolkeun Allahu akbar. Wa ayyusmi jeung yen kudu ngarede ngenap sahu ka dirina jalma jami'a hurufiha kana sakabeh hurufna takbir. Wa duhulul waqti jeung asup waktu fil muaqqati pikeun salat anu diwaktuan. Wa iqaiha jeung nibakeunana ieu takbir halal istiqbali barina madep ka kiblat. Wa alla yahkila jeung yen ulah nyela-nyela biharpin ku huruf min hurufiha tina pirang-pirang hurufna takbir. Wa ta'khiru takbirati jeung kudu ngahirkeun takbir. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi jeung kudu ngahirkeun takbirna makmum an takbiratil imami tina takbirna imam. Ulah niheulaan. Pasalnya Paslun ari teh hiji pasal surutul Fatihati ari pirang-pirang syaratna Fatihah. Asyaratun eta aya 10 ataratibu tegasna kahiji taratib wal muwalatu jeung tuluy-tuluy wa mura'atu hurufiha jeung ngariksa saban-saban pirang-pirang hurufna Fatihah. Wa mura'atu tasdidatiha jeung ngaraksa pirang-pirang tasdidna Fatihah. Wa ala yaskuta jeung yen ulah eureun saktatan kalawan eureun tawilatan anu lila wala qasiratan jeung ulah anu sakedeung. Yuksidu anu ngamaksud biha ku eta eureun qat'ul qiraati kana megatkeun bacaan.
Wa qiraatu kulli ayatiha jeung megatkeun saban-saban ayatna Fatihah. Wa minha jeung eta tetep tina itu ayat Fatihah al basmalatu ari basmalah. Wa adamul lahni jeung ulah adamul lahni jeung ulah nyalahan al mukhilli anu matak ngaruksak bil makna kana makna. Wa antakuna jeung yen kabuktian ieu Fatihah halatal qiyami eta dina tingkah nangtung fil faradi dina salat faradu. Wa ayusmi'a jeung yen meredenge jalma nafsahu ka dirina si jalma al qiraata kana bacaanana. Wa alla yatakhallala jeung yen ulah nyala-nyala si jalma kana Fatihah. Dzikrun ku dzikir ajnabiyun anu sejen. Faslun ari ieu teh hiji pasal. Tasdidatul Fatihati ari pirang-pirang tasdidna surat Fatihah arba'a asyarata eta aya 14. Bismillahi dina lapad bismillahi pauqalami eta tetep dina saluhureun lam. Ar-Rahmani ari lapad Ar-Rahmani pauqara'i eta di saluhureun ro. Ar-Rahimi ari lapad Ar-Rahimi pauqara'i eta di saluhureun ro. Alhamdulillahi ari lapad alhamdulillahi pauqalami eta di saluhureun lam. Pauqalamil jalalati eta di saluhureun lam lapad Allah. Rabbil alamina ari lapad rabbil alamina pauqalba'i eta di saluhureun ba. Ar-Rahmani ari lapad Ar-Rahmani pauqara'i eta di saluhureun ro. Ar-Rahimi ari lapad Ar-Rahimi pauqara'i eta di saluhureun ro. Maliki yaumiddin ari lapad maliki yaumiddin pauqadali eta di saluhureun dal. Iyyaka na'budu ari lapad iyyaka na'budu pauqal ya'i eta di saluhureun ya. Wa iyyaka nasta'inu jeung ari lapad wa iyyaka nasta'in pauqal ya'i eta di saluhureun ya. Ihdinas sirata ari lapad ihdinas sirata. Ihdinas siratal mustaqim ari lapad ihdinas siratal mustaqim pauqas sodi eta di saluhureun sod. Siratal ladina ari lapad siratal ladina pauqal lami eta di saluhureun lam. An'amta alaihim ari lapad an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin pauqad dodi eta di saluhureun dod wal lami jeung dina saluhureun lam. Paslun ari teh hiji pasal. Yusanu disunatkeun naon raful yadaini ngangkat dua leungeun fi arbaati mawadi'i dina 4 pirang-pirang tempat. Ingda takbiratul ihrami tegasna dina nalika takbiratul ihram. Wa ingda ruku'i jeung dina nalika ruku. Wa ingdal i'tidali jeung dina nalika i'tidal. Wa ingdal qiyami jeung dina nalika nangtung minat tasyahudil awwali tina tasyahud awal. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.